Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Harum Siti Hafilah di kelas 11 IPA 3. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun janjangna bangun taya karingrang, sukuna ranggowas rejang pamatukna ngeluk, ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gendang jeung partentang daya bandinganana, dipika gimir dipika serap ku sasama, taya karempan kasieun leber wawanena. Manuk dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangka koncarana, resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikannya ada inggis bela pati. Manuk dadali ngandung silokasin natria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun janjangna bangun taya karingrang, sukuna ranggowas rejang pamatukna ngeluk, ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gendang jeung pertentang taya bandinganana, dipika gimir dipika serap ku sasama, taya karempan kasieun leber wawanena. Manuk dadali manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangka koncarana, resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikannya ada inggis bela pati. Manuk dadali ngandung silokasin natria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.